Hujan goreng cuaca teh euy. Oh, hujan we kieu bah kumaha ieu teh euy? Puasan tuh. Puasa. Lah, mending kena ngagodin ini. Aya nu tis-tis segera. Manggodin. Aya batur eueuh. Oh, ayo mumpung batu. Hayu bah ah. Gus di dua buni. Aman gitu bah, Aman. oh batur. Aman. Sok atuh jadi teh. Gimana ceritanya? Iya, Om. Jadi yuk. Ayo batur era euy. Wah aman tenang nih dia mah. Sok gerak eta. Makanya aya ustad anu sok comel geuning. Ustad naon? Ustad naon teh ngaranna teh? Oh, Ustad Sota ya? Oh, juga. Oh, aman lah di dia Aman. mah juga aman sok. Yuk. Mending pindah bae wah. Nah, pindah bah. Di dia mah teu buni. Oh, deui oy. Oh, Ayo ke mana tuh? Kali itu ka kulon nah. Cobaan ngadinya bah, tinggal tah nam. Nah, Nama bah tiheula. ayo. Ayo. Ieu tuh urang tiheula. Nah. Pokok lah bah mana? Eta di mana aman? Nah, ona ka ditu atau ona ka ditu? Ning ka ditu lah. Oh, ka ditu hayu na. Tah, bah di dia mah aman euy, mun aya jelema sugan. Oh, ayo tuh sok pura inum yuk. Anjir, itu aya batur we kena raonnya we. Wah, wae intip ah, cakat ah. Wah ya, kena raon sia. Syukurna naon urang mah. Ya, kena buburit jeung simpus. Ieu nya hoda urang teu keur naon keur ngabuburit jeung bah debleng di dieu. Bohong sia keur garodinnya, kok aing bejakeun ka Pak Ustad sia, yeuna di teang uing ah sia. Ye, entong jang ulah dibejakeun nya mah. Cara teh. Ulah dibejakeun entong. Ah, arek kok aing bejakeun sia ayeuna kok aing. Pak, abdi ningali aing keur garodin sia ditu, Pak. Sok ditu yeuh, susul Pak, bantuan. Lajang di palihan mana? Apa itu bulan puasa sanes? Di, Pak, pade bleng tuh, ojeng si empus, duh, aing mau wae sia dua euy jewang di ditu, ayo gerak, Pak. Ayo. Orang di eta kali itu jeung Bapak. Tuh, Pak, gitu Pak, pade bleng si empus tuh. Oh, bagus ku Bapak, ayo, dicerekan ku Bapak. sok. Hei, temen naon jang, bah. Teu Pak Ustad ieu keur among wae kieu ngabuburit duh jeung Bah Debleng ieu teh. Naon Pak Ustad? Jadi kieu, jang bahnya, us. Ieu teh ngadangu carita ieu ti si Bontot cenah tah nya. Eta teh eta minuman sanes. Kumaha? Pamali jang bah. Teh kenging kitu bulan puasa ah. Entep Pak Ustad. Abdi mana juga ngabuburit di dia ge. Kantosan wayah maghrib. Mohon sami Pak Ustad, abdi anu ngabuburit di dia mah ulah percaya ta si Bontot mah. Sok ngabohong si eta mah. Bohong-bohong kumaha tadi kan nyeker-nyekel es duaan sok tah yo aing tangan tah esna tah. Jadi kieu nya cek Bapak mah ya. Kade usah kali-kali deui nya ikituan teh. Kade komo enak omat bulan puasa ieu nya. Penghargaan kan paruasa. Pamali bulan puasa teh kenging kitu ah. Kade usah kali-kali deui nya ikituan teh ah. Teh kenging awan. Bapak bade dicanak ieu minumanana. Ayo jang, ayo wih wae yuk. Hakan tah. Oh benernya bah kaget si Bontot. Oh, mira dukun. Mira dukun koyok teh. Ye, Pak. Kumaha? Abdi bade tuluy amang yang kira rencangan pada ngabuburit. Mun nya tos tadi itu nya. Nya siap. Mun Pak. Nya siap. Basa saha geuning sabalik ah. Boga cai minuman euy ah.
mumpung batur sebalik euy. Yang nginum haus itulah. Itu Ustad terus tunjung. Astagfirullah. Minum itu Eta teh Ustad mematang ke nginum. batur. Matan ka batur ka urang. Balik pisan. Carekan geura bah. Ceh. Aya batur di ka dieu atuh euy. Bah, balik ieu mah. Sok bah omongan tuh kumaha tuh Ustad? Atau Ustad bisa ke batur ngomong. Manehna keur godin dia juga naon, mau batahan teu balik. Manehna ge teu balik. Baliklah. Ayo bah. Yo, aduh. Poho sugan lain bulan puasa euy nya. Aduh. Gitu wae lah atos. Sekian dan terima kasih bersama saya Bahan Debleng. Dan saya Cep Ubrus. Dan saya Jang Bontot. Dan saya Ampus. Dan saya Apih Juned. Dan saya Mang Sota. Semoga kalian terhibur.